Tergeter asih janten pasilijan di sejak akhir Aceh Brian sabada Aceh ngucapkeun ijab kabul nami Neng Lili nu mimitina dibintian ku ramana ubah garis ku tungtung nami Aceh Brian hatosna tidak Aceh ngucapkeun ijab kabul bab ibu ramana di Neng Lili teh tos nyerahkeun pasrahkeun sagala tanggung waler dunia akhirat kasalira ngantos tanggal waler eta Aceh kedah tanggung waler tina sareng dijalani ku syariat Islam. Nuka hiji akidah, nuka dua ibadah ya. Sok samaos ngegalin dengan Cianjuran mah sok raos ininya ngaudangkeun rasa tapi aya nu leuwih raos di batan eta nyaeta swanten Jang Brian sareng Neng Lili anu ngucapkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an pami hidup duaan gaduh pami hidup duaan gaduh permadani anu endah tapi aya anu leuwih endah nyaeta dua lambar sajadah anu diambarkeun kanggo salat jamaah. Teras nu katilu akhlak laki rabi teh teu benten ti sahelai buku ya Neng anu masing-masing tungtungna ieu nya nu hiji ditungtunganna dicepengan ku Ujang Brian nu hiji tungtungna dicepengan ku Neng Lili janten aranjeun doa teh kedah silih asih silih ayunkeun silih cinta teu kenging silih dudut mana namun sahelai buku silih dudut pegat kan tah eta kahartos ya sok sangaos oge tos laki rabi mangkade akhlak ka ibu mama kana indung anu ngandung bapa anu ngayuga tina ayana duaan eta arajeun teh aya di alam dunya. Teras anu kaopat nyata cita-cita ieu kambuh laki rabi ulangan saukur dina dugi ka paketrok iteung tapi kedah cita-citakeun langkung teuing nyaeta tiasa riung mumpulung anak incu kulawarga di sawarga. Jang Brian miwah Neng Lili dinten ieu kaping 8 teh kaping 8 bulan November tahun 2018 sabuana Samarca Pada nyakseni aya 2 pamayang papasangan anu bade ngambah sagara ciptaan pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Brian Bapak ngawakilan almarhum Bapak Uweb nikahkeun anjeun ka Neng Lili putri teges almarhum Bapak Uweb ngalayan nganggo berlian murni sakilo sareng saparangkat alat sholat dibayar kontan. Abi nampi nikah ka Neng Lili putra teges almarhum Bapak Uweb kanggo kalayang jadi jang. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Brian Bapak ngawakilan almarhum Bapak Uweb nikahkeun hideup ka Neng Lili putri teges almarhum Bapak Uweb kalayan nganggo mas kawin berlian 5 kilo sareng saparangkat alat sholat dibayar kontan. Abi nampi nikahna ka Neng Lili putri teges almarhum Bapak Uweb kanggo kalayan
Iya, testing lah. Sok. Ya biasa. Kaget dites. Abi nampi nikah kaneng lili putra tegas almarhum Bapak Uweb kanggo kalayan Kalayan nganggo. Mas kawin. Belian 5 kilo ditambi alkohol di baik kontak. Siap. Dianjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Ryan, Bapak ngawakilan almarhum Bapak Uweb nikahkeun hidup ka Neng Lili. Putri teges almarhum Bapak Uweb kalayan nganggo berlian 5 kilo sareng saparakat alat sholat dibayar kontan. Abi nampi nikahna kaneng lili putri teges almarhum Bapak Uweb kalayan kanggo belian 5 kg ditambi alat sholat dibayar kontak. Alhamdulillah. Mangga ayeuna urang ngajengkeun ka acara simbolisnya urang fotografer mangga abadikan momen ieu mangga